Para semua kadang wargi sadayana atur pina dina yedangan asmati keluarga besar Balelo. Ngaturkeun senyama payunkeun. Panampi asih panyimpai rasa mabak ngawilujengkeun para tamu rombongan di keluarga besar panganten pamagan. Atuh semangat bilih nyangkolong ti kana waktos pamapagan urang hawit. Atinitis numustari muka lawang kabagjaan mugia pangarsa Gusti nyerengan ka urang sadaya. Bismillah menjadi pamuka bahasa menjadi carita sing menjadi sampurna pikeun urang sadaya salaku umat manusia nu kumaha di alam dunia. Atuh unek-unek anu pasolengkrah ni lebat manasangkan teu ngarah jeung teu ngarina insyaallah dina ieu danget urang pungkas kurajah mewah pamuna. Para tatamu nu dianti tita tadi ditunggu ti beh ditung nu didago ti bareto alhamdulillah. Ayeuna barang tos anjeuk bisa gedeng wanci nu pinuh ku mustari mangsa nu pinuh ku sampurna rampes sebagai anak ing haturan wilujeng sumping atuh sumangga wah saparakan bola saparakan saja ngebat timbalan so sampurasun alhamdulillah bagia damang dudungan dudungan meningat getar leungeunna dudungan Taubat ilaha illallah ke antos ulah sakadapan cuk. Duh aya Kang Beureum dunungan kadua alah surat kungkungan aya naon surat kungkungan aya naon sora bewara kabalarenga aturan wilujeng sumping medah di antos sakadapanon nu pasing jatuh kerami ayeuna nepi ka wanci nu pasing atuh kerami ayeuna parantos rawuh bagi wilujeng sumping aturan wilujeng linggi Ratu Raja sadinten hatur nuhun keke sakana nirek-rek honor keke urang rajahan heula ieu panganten pameget oge panganten istri utami nu gaduh maksa ti duanyanya oge umum ka urang sadayana ya sakadapa urang raja mugia mudah-mudahan singjat nikah dinanggoning ka rumah tanggina aduh pun sampun kanu agung nu kagungan pun payakun jeleng ngaling sakeureung sana di langit patinggal di bumi pating kulisi kumelip di alam bari muji siheng Gusti ayatna alhamdulillah raja doa raja doa marang Allah dina ati anu wening dina rasa nu rumasa dina iman dina Islam Nabi Muhammad kitab Qur'anul Karim doaku Allahu akbar Allah
teman mulia teman anak non wilujeng rawuh di anti-anti tidak tadi di langan kasim pedes kasimpan di talung mati kanu indit geus ngibran beja nuhun Kang Opang satu nuhun satu mulung rasa kabunga mulung rasa kabagja Bura payung gerabu kakeun bura payung gerabu kakeun wah coba dia ayo geus kolot karek kahari ngahaluang oh tari nyuwul ya teh sor nu kasep kadenya nu kasep tuh gelaran dina baksana apa yuk halo anu disebat pahlawan pembela nusa satria kusuma penting penting negara dan udang berjuang di medan perang haturan seru curang jadu mundur pantramulan di negara nu merdeka hari gitu pemuda nu jadi buta jiwa khawatir baca visi ayah kacamaya di negara merdeka pemuda aktif bekerja supaya kita mulia mudah kebangga bangsa sehingga tetap segitu aduh maksud yang tujuan kebangsaan adalah haturan alah kela itu asa aya nu poho asa aya nu kaliwat itu dibawa kaneron disangke ayo si bebeb kamananya halo apakah halo yo iya juminten Gusti nu agung aya beula ay dok heula se yo satekala se buru dulu itu dunungan Gusti nu agung alhamdulillah ya nya salam baktos mohon Bapak Prabowo nya panganten tanggup atuh kaminya ceper marhado sadaya da teleponan we leuh ngelon boga ku oti ku oda ada kaul ka Mang Opang doknya dok joget ya Allah meni pasiksa kieu awak kan bae urang pakaulan jeung kadonongan lain dondongan itu meni serius gitu geus teu kuat aduh bener da warang ngodok ayeuna ngodok saku maksudnya sak ya urang pakaulan kaceper ka panganten sok abdi gaduh ka bogo aja aduh
sangka kita. Ulu. Desangka gening sarua. Dasar 11-12. Iya. Aku nama bubu jangan. Tuh, ilikan dunungan geus ngodok. Ya, dulungan geus ngadok ilikan. Dua pandangan Tuh gini. Gusti. gara-gara Aya ya 2 riteun mah. Bre. dasar Tuh. Naon sih teh? Alhamdulillah. Gusti, nu agung milik kepahiri-hiri bagja teh pangalang-alang dalam sia teh. Pangan teh ya Allah. Nya. Nya. Tukang kenang teh keur ngeunah-ngeunah biar loba nu ngawur. Bedakan bae. Heeh. Mana belaku kena kaliwat ame Saudik tak itu. Saudik deui padahal. Saudik deui. Nanaon. Ciga nu ngakan bokontrol sia teh. Oh, saking kubingan gua. Awas. Sor. Hawa, tah ayeuna Kuring ieu. Ngat atuh. Sugan jeung sugan. Ai. Poho kita dipencak di belongon deh. Alah set tadi mana cawang gitu belaku. Iya. Tuh. Loh. Tuh loh. Duduk ini. Cicik. Ulu. Gusti nu alu. Oh. Eta teh keur molik si moal jalan. Cinghok payung tangtung. Payung agung bra. Tanda. Mangga gelis kasih payung tangtung payung agung berandang makalang baru alam lalagasan orang Mugi Gusti Rakayungan Lulu rahayu mapai karang jatuning bagja lahir bagja batin bola Saloyo Mugi Gusti Rakayungan bagian tiba haturan sumping legen lingki Alhamdulillah sok kena payungan ada donongan
awatos kayuhan eta panasya bagja nu Ya. naon sa make dok mancing belenggu lalalala alhamdulillah os di haturanan nu binakan oka panganten pamageun Oke pengantin istri mangga majeng. Kang Oka keluarga besar di pengantin istri na oge mangga majeng nu bina. wah sidang majang wah wangi kembang mawasari nu sengit kanggo salira di abdi sadaya